Buset, bahan bagus nuki lahan dia. Ulah dingke-engke. Pan, kenapa nanti si Gagang Pacul di dia? Hei Gagang Pacul, kenapa sih di dia? Lagi aing nanya si Rek naon di dia sembarangan si Gagang Pacul. Kumaha aing we sia? Hanya bae. Saya nuturkeun aing ge nyaho sia. Hello, sia meureun nuturkeun aing, ngaku sia. Bangkalan sia ngajakan ribut emang lagi sia ka aing. Ih, baru kana aing wani meureun. Hayu sia. Gedang. Tungguan lah gedang. Telepon gedang. Sia mah loba acara. Aing ribut tuang. Halus berangkat. Sama ka mana-mana ieu meureun. Segera angkat. Nangan ti sulah sia tuh. Eleh mewek sia. Gedang. Lah, saya loba alasan. Segera itu dah. Halo, dengan siapa nih? Hah? Si Rembo gering. Kret. Balesan sia. Oke, aing balik ayeuna. Weh, curut. Sudah lah lu tanya. Si Rembo aing gering, bisi corona doang. Lah, saya loba alasan sia. Lah, Coba cek waing. mun si Rembo teu gering geus beak sia ku aing ukurana. Itu sia awas sama make aing digedir pengen nulis sia ku Sia aing. tuh belut lajeng nanu itu jeung tangkap. Bapak kunan sih balik-balik ambak-ambak gitu. Kumain tembak ambek kumain teu emos. Oh, si aing sinani milu napak aing wae. Bunyuk doangan. Tati baheula pagawean raribut we raribut. Geuning deh lo ilun, mah cokeun cai panas. Kopian saeutik, gulaan 2 sendok mah. Buru. Jinkeun kopi we gitu. Ih, loba omong, buru ih. Heeh. Tamai. Asep, gelah udang sia. Wari molor kene, gelah udang. Jambar rasa ieu. Naon sih Pak? Isuk ini oge Ai sia isuk naon jam sakit disebut isuk. Tampok sia jam. Ayam aing mah doh molor sia karak udang goblok. Ya Allah Pak, kunaon sih? Udah tadat wae bangun teu bisa gitu. Sapoe teu ngadat. Geura mandi sia. Geus mandi hajujengkeun kopi aing. Sareng rewet teh gara-gara si tangkurak receh nyen sewot wae ka aing. Atuh nyieun weh. Biasa ge sorangan pi. Dititah ku kolot sia meni ku hese. Heueuh, Bang Jago. Aing boga papi. Isuk-isuk kadat wae. Kurang boa eta sapoe teu bisa meureuntah kolotnya. Ampun. Lah aing nyeduh kopi mendingan. Daripada ambekan deui aing. Ya kain. Bulut. Mana sih ya? Jelema stres ya ngomong sorangan tadi. Sia deui rek naon sih sia ayo we setiap aing kamu mana? Gue di sini duluan, Bos. Kebenaran sia coba aing ngobrol tuh sia. Sayang banget aku pengen banget. Anjing saya bogok aing lah. Ulah kepedean sia. Dulu tempat model gitu oke. Aing nanya ya kan sia. Lah, alasan wae yang saya bogok tolak langsung ku aing mah. Amit-amit aing buku kasih ya kosnya ulah laki lain wae di dunia ieu. Aing hang nanya ka sia, kumaha sih bapak sih jeung bapak aing ribut wae kenal ulah tetangga. Kan aing mah anakna, meureun lain ka kolotna lain kolotna. Enggak bener sia ditanya teh. Bodoh amat lah lain urusan aing teh urusan kolot. Dasar si anak durhaka. Pan sih ngajakan gelut ka aing. Emang na aing teh sieun kitu ka sia, awak sagede nyerek ka sia. Duh, sia mulai awe koe hantem sia. Atuh hayu teh sieun aing mah. Telep lain mah ngalawan awe mah. Alah bebeja we teh sieun maka aing. Sia ko sarua ka bapak sia sih ngajakan gelut wae. Kan sia mau bapak aing. Bodoh amat lah. Asep sia sendal Andina aing dibawa.
air imayo aing kapanggih bos bahasa urusana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bos? Alhamdulillah sehat awak. Sekarang bos kelihatannya makin glowing aja. Udah kayak lampu badminton, menih herang main cerang. Lah segala mana ngarayu enak kan dia. Jadi begini bos, mengenai tanah Cekempot. Udah segala mana ngomong sarapan jeung lokasi oge. Singkat bener coba lu ngomong. Hah, tega sekali kau wahal bosku. Hehehe. Jadi begini bosku, mengenai tanah, kita sudah survei ke lokasi. Mungkin cocok lokasinya bosku. Mengenai suratnya eta kumaha Gus? Kamari ge si Nanim nawaran. Henteu maneh, henteu si Nanim. Cocok we. Coba eta cempot naya kene teu. Mana eta si Nanim pipiluan gitu bos. Pan Cekempot teh mempercayai aku untuk menjual. Siapa eta si Nanim pipiluan wae kedir gue. Aju suratna aya teu. Tenang bos, bila perlu Cekempot dibawa ka dieu. Ulah edan. Rek naon cekempotna dibawa ka dieu? Kan aya ge ngadat mangkempotna. Wah, Mangkempot tepat geus modar bos. Lah maneh sok ngacamblung gitu. Sok saha we anu mau suratna ka dieu. Rek maneh ke arek si Nanim ge. Siap bos. Letik urusan. Ayo kumaha eta masalah hargana. Sagala harga diomongkeun. Bila perlu dibeli jukut lagi kurang. Sedep kayak gitu mah. Ya sudah, nanti saya bawa suratnya ke bos. Oke, siap. Cari kebon. Gimana sih ya? Eta si anak puruy, mau tahu aja. Bisnis lah gua mah. Terus di majuragannya sia maling lapak aing hade sia. Gak salah tuh, Allah kali yang iluan. Sia kunaon sih ilun aing bae? Teu mampu nenganteun sorangan sia. Kapan Cekempot nyerahkeun lagi ka aing? Naon sia Bangkong? Orang Cekempot nu ngomong ka aing, nitah mangejualkeun. Era deh kah? Sia nu ilueun ka jeung lagi aing nu nawarkeun ka juragan. Da Cekempot mah nitah ka aing babangu sia emang tuman sia. Je, teu era nitah ngomong sia. Mas sia we lah hileud gayung. Hah? Pakai helm atuh aing. Karep sia lah bae aing mari ngadepkeun surat ye ka juragan. Hah? Ngadepkeun surat. Kali mah kuai. Aduh. Ih, eta bapak aing gelut deui bae. Gusti, eta papi aing bak-bak deui wae. Pak geus ih kolot-kolot ribut wae. Pih, geus nah kolot-kolot ribut wae. Cicing sia, ieu bae. Buleud. Coba ta Bapak sia pisakeun. Sia tah bapak sia tah balik. Buleud. Urang nangan cai wae nama. Urang banjur si papi duaan. Hayu gaskeun. Hayu naon? Ayo, buru bego Bapak udah. Anjing. Wakang gesan wae gelutna. Nyawa ieu ge karek di banjur. Cicing Emang sia, nang kucing sia. Geus teuing. Geus aya deh orang balik.
Bangkong, awas ya, lanjut deh sia. Emang aing sieun ka sia. Cuma kadang aing aus lang minum. Pak, eta cai keran, diinum, karek dibanjurkeun. Di goblok. Geus teu balik deh, kolot-kolot tuh capek. Gelut wae, pi omongin Rasulnya teu. Emangna Rasul kok sia mah ngalawan, Rasul mah terang ngalawan. Bager Rasul mah. Ngacapruk, balik. Sialah. Balik. Sialah. Balik. Sialah. Woi, bismillah, nangkon direk naon sih ngajakan ketemuan. Kangen lain. Ih, ini ku pede ai maneh. Coba sediuk aing ngobrol kasihan tah masalah kolot urang. Wah. Bangun serius ieu mah. Kunaon buleud kunaon. Bulut. Terus ya teu bosan gitu nyelekot urang ribut wae. Bosen aing ge. Aing ge era ka tetangga jeung ka batur. Da kolot aing gerelut wae jeung kolot sia. Makana hai urang dengan cara supaya bisa damai. Gimana caranya? Nyaho bingung yang sih guys. Saya mana pan ngahulang. Ente ke kurang pikirkan ya. Aisyah kapan dengan lawan Aisyah. Saya tunggu batur lain Aisyah manggil anak aing wae. Non sih Pak, datang umbak-ambek we. Geus Pak, tadi teh sengaja lewat ke panggil. Cicing Sia ngelawan wae balik. Bapak, geus Pak. Pan atuh salah. Cicing Sia emang Sia nu salah nya aing nu salah. Awas sangat dekat anak aing deui. Saya tenan naon. Kamar tuh bapak teman kan? Oh syukur atuh itu kena naon mah. Seperti heula nya sangan aya bapak neng diamkan deui. Nuhun geus peduli. Oke. Masa beda nyambut lagi peduli aja. Nanti aja. Asep, tadi sia. Pulang Pak, aing ngopi lain. Lain, aing menang informasi. Aing bebeja ka, sia sok panggihan di Cengsi. Cuma kenapa Pak? Pan sia nyaho. Kata anak kasinane, musuh aing. Mun bisa mah ulah sia nya. Nek naon sih Pak kikituan geus kulot oge. Lagi musuhan. Kan bapak yang musuhan, lain Asep. Kelupaan. Ini ke bapana. Aya masalah naon sih Pak? Yo dengekeun ku sia. Dengekeun ka abdi ge. Jadi caritana kieu aing pernah saingan jeung bapana baheula. Bapak meureun saingan lain ocan. Dengekeun heula dengekeun. Baheula aing ngaributkeun awewe. Di Kuyata. Tapi kaki wari ribut aing. Aju awena mamana Nengsi apa mama Asep Lain awewena cepati mah orang sabrang. Ayo lamang geus beunghar awewena. astagfirullah tuh nu menang tapi ributna manjang Ai najis sia pan ieu mah masalah harga diri. geus lah ulah emang kunaon Lain sia kos nu gampilasi kuya, bogo lain sia anakna. mun bogo kunaon Pak geus lah bodo amat kita mau urusan kolotnya ai anakna mau ini dulu. Ai sia aing ngomong can angis geus tinggalkeun goblok. Neng kumaha Bapak ngambek ini teh kan Neng Alhamdulillah nih Asep. oh anu kayak gitu dirasa-rasa dipikir-pikir paling dalam Asep teh nyaman kan Nengsi daik teh jadi sahabat Asep Yang si mah ada poe tapi makan kolot urang. Berarti nya tujuan. terus kajian eta mah kena urusan kolot urusan budak muda tenang deh Eta sini. Kepanggil deui. Heran aing mah.
Bangkong, anak siatan nyamper-nyamper ke anak aing. Aya ge anak sia nyamper ke anak aing, jadi anak aing nyamper ke sia. Ih, tanya tuh, kamu dakna. Mana yang anu nyamper ke anak aing? sia. Emang aing sia, Ah, aing sia. tuh. Awas ya. Lah, kalau bisa kena aing sia. Dengekeun lah, dengekeun. Geus kolot, eling. Ingat kena umur, piraku arek gegelutan wae ka era. Aka kiamat gitu. Geus gede meureun. Garlut wae ka era. Bisa. Keudang atuh hayang ngomong heula, Pak. Kan yang sing geus gede. Kajenna sahabatan jeung sasaha ge asal ulah Badung. Lagian da si Asep ge bager kok, Pak. Geus ulah gelut teh ayeuna mah. Ingat, dosa geus kolot geus bawa taneuh. Kudu gegelutan deui ruka era donganan. Lagian Asep geus dewasa geus teu kudu di jingjing deui, geus. Bagus. Gitu capek orang gelut wae aing komo salot kieu mah aduh. Sarua, cok aing ge ngarasa. Damai nya. Damai. Aing duh. Naon sia? Nangkep. Action. Mengenai suratna kumaha eta Gus? Teu maneh. Kat. Kamu ari geus nanim. Kat. Anak sia nih perkara aing, kok sih enggak sia? Ayo main sia sia. Action. Bisa. Keudang atuh hayang ngomong heula, Pak. Kan yang sing geus gede.